lamun aya jelema nu ngaharamkeun sapeker kemudian nyana deuk salat di masjid nu aya sapekeran sapekerna teu dipasangkeun cak nyana teu sah ngaji deui buka jamul jawamena asal buka bae aing teu bisa. Ieu ayat jaritakeun masalah buburon ngabuburon nalika keur ihram. Ai ihram mah kuduna di Mekah. Moal bisa ihram di Cikupa. Ihram mah kudu di Mekah. Teu bisa di urang. Ai ihram eta ngaharamkeun naon nu tadina halal make aturan agama. Boro-borona naon make kopiah ge nu kuari urang sunah. Engke mah haram keur ihram mah. Antek bisi aya nu teu make kopiah eta keur ihram. Kemudian teu meunang make baju na ngaput, samping na ngaput teu meunang. Kudu kosboy bae kitu ngalambangkeun bahwa diri urang teh kitu bakal hina. Teu presiden, teu raja, teu menteri, teu gubernur, komo RT masuk pira RT atulah. Jabatan pangluhur-luhur na RT. Udah geus kahandapna geus udah. Eta teh kabehan dilepaskeun we ihram mah. Sanajan tadina sok make dasi teu meunang keur ihram make dasi. Jore ongko. Atuh masa pira make dua helai ju di dasian naonan ya budak bawa ke grogol temen kieu mah. Eta ihram teh geus kitu. Tapi di Mekah kuduna ihram mah di ditu di tanah haram, nyokot mikotna di tanah halal, geus ditangtu-tangtukeun ku Kangjeng Nabi. Di mana arahna jang nyokot mikot teh. Bagi orang Mekah bisa ka Tanaim, bisa ka Ja'ranah. Nailah nu ihram dilarang diantarana atuh teu meunang make sesengitan, teu meunang ngisiran, teu meunang gitu motongan buuk, teu meunang motongan kuku, teu meunang make pakaian anu meunang ngaput. Bagi lalaki, bagi awewe teu meunang nutupan beungeut, teu meunang nutupan dampaleungeun, di antarana teu meunang jima, teu meunang nyium ka pamajikan keur ihram mah. Oge teu meunang ngabuburon hewan, ieu keur ihram teu meunang. Ieu larangan keur ihram. Cek di dia na uhilla lakum saydul barri wa ta'amuh. Dihalalkan karanjen kabe ayuhan nas wahai para manusia. Halalan kuntum muhrimina rek nu halal kabeh atawa anu keur ari haram saydul barri bahri ngabuburon binatang lautan. Teu naon binatang laut mah kudu halal kos urang atawa di Mekah kur nu teu ihram atawa keur ihram bisa bae halal bae saydul bahri mahalal. Teu naon ngabuburon neangan lauk mancing. Tapi nah mancing lah lain cara mancing di urang bloon teh mah. Mancing di urang mah datang jelema nu keur puyeng ka tempat pemacingan. Meuli nyana 5 kilo. Hajuku nyana dikaempangkeun bloon teh coba. Atuh mendingan dibawa ka imah tolol teh budak. Meuli 5 kilo aju dikaempangkeun teu lain teu bloon eta. Aja dipancingan ku nyana. Goblok nu teh coba eta. Je nu tolol ge cager deui eta. Eta mah terus bae unggal poe tolol bin goblok eta mah.
Masya Allah. Atuh pikir ke otak coba tuh. Aja mancing mah tuh di laut, di walungan, atuh di mana bae anu jelas aya laukan. Anu nyanana atuh kira-kira bakal menang. Ieu mah meuli heula. Coba otak pasang atuh ku sia goblok. Ieu tarolol ieu. Masyaallah, masyaallah. Eta otak diteden di mana? Paingan pamajikan marah bae. Marah. Ya Allah ya Rabbi, datang kadinya eta. Ai baheula mah menteri paruyang di kantor tiap berbagai permasalahan numpuk. Saminggu sekali atau per 2 minggu nyana nu hobina mancing ngareah-reahkeun pikiran. Taetalah geus disadiakeun nang meuli anak buahna terus dikayempangkeun di pancingan kunyana. Atuh emang edan ieu teh menterina ge atuh. Sedeng teh mancing. Kuari mah tukang ojek meuli 5 kilo aju mancing nang nyana meuli kunyana di pancingan. Kunyana dibeli deui ke dikadinyakeun di pancingan deui bebeskeun habak nu kos kitu. Nah naonan Eta. Aduh ya Allah ya. Taya mah keur carita jelema baik nu halal maupun anu keur ihram. Ngabuburon lauk sah halal. Nu dimaksud saydul bahri teh maksud nama antakuluhu wa huwa ma la ya'isu illa fihi. Halal di daharna. Nu dingaranan saydul bahri eta adalah binatang anu teu hirup kecuali di cai. Binatang nu teu hirup di darat, hirupna ngan di cai doang, kos lauk. Bentukna teu kumaha bae. Bentukna teu kos totongkol biasa, kos pepetek biasa, kos japuh biasa tah mah. Kos lauk kitu. Tangeri, mangga kakap, eta mah geus jelas. Ieu mah aya lauk bentukna teh ya, ieu mah kos anjing. Kos anjing we kos anjing, tapi lamun dikadaratkeun paeh. Ulah sieun-sieun. Barang meunang deui mancing, ieu mah bentukna kos babi. Babi bae babi. Barang dikitukeun ieu mah kos babi. Kadaratkeun loyo nyana lempang setik loyo. Oh berarti mah binatang laut halal. Mancing deui urang barang dipancingan deui jadi mah kos mbak. Mbak ye. Nah kurang ditanya mbak saking pundi. Masih di Solo doang ya. Oh ternyata kurang barang ditaliti. Oh ieu mah lauk. Ieu mah lauk ieu mah. Terus dikadaratkeun biasa ngoser setik bangun deuk paeh. Lauk ieu mah pencit goreng. Ieu mah beusi mancing meunang kadeulna kos imbangan ulah dikakamarkeun we heula. Sia make deui lain digoreng diasupkeun ka kamar. Dipigawe heula blon. Tak iya bentuk sanajan kos manusia tetep bae lauk bae halal bae. De kos kumaha bae nu ngaran lauk eta adalah halal. Cirina asalnya teu hirup mun lain dicai. Maksud bahar teh di dia cai, dek di laut tah, dek di empang tah, dek di walungan tah, dek di sisadane tah, dek di empang urang tah, asalnya na hirupna dicai bae eta laut ngaranna heulanan. Keur carita panjangna jeung umumna ta eta teh halal asal nu hirupna dicai halal. Itu kumaha lamun hirupna dicai jeung di darat bigila pimma ya isupihi wa fil bari perbeda binatang nu hirup di laut jeung di darat contona kos kepiting kasirton ta eta mah haram kunaon atuh urang ngadenge di Jakarta kiai nu berudang-udang ngahalalkeun kepiting goblok tah kiai teu mondok kajian kuku mah ge sakola sanawiyah doang jadi kiai teh budak
tolol dah loba jasa orang kebun jeruk datang ke imah kula jelema gedean mangga nih nu keur deuk calon bupati teh ya pamajikanna sok datang bae nyaritakeun nyana saya habis dari puncak cek nyana teh sama rekan-rekan habis ngapain habis makan-makan apa itu yang dimakannya kepiting cenah Pak Kiai kepiting apa rajungan kepiting sekali deh kepiting apa rajungan kepiting cek nyana siap beneran berarti kepiting tahu enggak Mbak rajungan tahu rajungan yang kuning-kuning ini yang hitam-hitam nyada kos beban teh gitu ya budak bangun beban ya di kepiting itu enak bukan enak lagi enak bener nanti saya bawain sial aduh cara naon geus dik mawakeun di budak aing tanya gukula Mbak itu kepiting udah lama makan kepiting udah lama karena sejak itu aja kiai yang itu ngehalalin dulu katanya haram katanya tapi pas ada kiai ngehalalin di Jakarta ya udah pada makan dia yang tanggung jawab nanti di akhiratnya waduh gitulah di Jakarta kalau jelas-jelasan teh mau diceritakeun jelemana sering ke imah akhirnya kukula dibejakeun sampaikan ke kiai sana kalau ketemu lagi suka ketemu saya suka pengajian di dia sampaikan dari Pak Haji di sini tolong sampaikan kepiting itu haram kalau dia nggak tahu dalilnya mondok disampaikan kunyana marahnya bahkan pernah cina di televisi ge aya ngutarakeun bahwa kepiting itu halal tanyana bener kan aya di televisi kan bener sih mah dasar tok nonton TV kayawan sih gue aing sih ya aduh bayangan teh husu bae salatna eta gitulah kepiting teh haram lantaran nya mah hayun pidaren hirup da di dua negara di laut hirup di cai hirup di laut hirup di darat hirup na ieu fil barri wal bahr ngaranna eta haram ya kepiting haram buaya eta buaya di cai hirup di darat ge hirup iya kan buaya darat melulu ya eta haram tete bangkong gua di bangkong di cai hirup di darat ge hirup kemudian gitu keong di cai hirup di darat hirup beda jeung tutut mah nyana mah di cai doang tutut coba nyebut tutut ulah monyong sia tutut lamun bisa nyebut tutut teu monyong diberein nopa tutut hese eta tutut mah nyana mah hirupna di cai doang di darat pae tutut mah mantak halal mah tutut mah tapi keong mah di cai hirup di darat hirup nah eta haram hukumna hukum haram teh cek usul fikih mah laisa lil a'yan balil pa'li ieu cerita hukum heula jadi caritaan haram teh ngadaharna migawe ngadahar tah haram adapun ari aya disagigireun urang mah teh najis ieu komo hirup dibabawa ku urang atuh teu naon urang salat mamawa bangkong hirup atuh teu naon keur cerita usul fikih mah geus kitu tah aya bangkong hirup urang di kantongan ka dieu ye tah kantongan resletingan kangkongna aya kena kekerpekan sia Allah atuh teu teu naon haram so teh ngadaharna atawa mun paeh bangke lain deui masalah ngadaharna haram ari teu didahar mah ku urang nempel ka urang bawa salat atuh masalah nu mantap paklukna laisa lil a'yan cek dina jamul jawame mah kos kitu jadi hukum teh tibana laisa lil a'yan bal lil pali nu mantap lamun aya jelema nu ngaharamkeun sapeker kemudian nyana deuk salat di masjid
nu aya sapekeran sapekerna teu dipasangkeun caknyana teu sah ngaji deui buka Jamul Jawamena asal buka bae aing teu bisa. Ya sok kabalinger neuleun nu ngaharamkeun sapeker teh asal aya sapeker masjid aya sapekeran teh sah sia haram. Kurang emang aya sapekeran. Ya ngadu jeung aing sapeker teu ditonggong aing salat geus. Dipunggu ku aing geus aing salat tanggung jawab Allah ngasahkeun ka salat aing. Pendek tak budak pikiranana. Sapekerna di luhur teu sah salat aya sapekeran blon. Teu ngaji Jamul Jawame temen nu kos kitu mah aji heula usul fikihna. Gitar haram sote paluna tong treng tong treng tong treng tong treng tong treng ka eta tong treng tong trengna. Ai kitu mah gitar ngejedog di dinya. Eta teh dipikir eta teh naon teh mah kos kitu mah. Atuh kurang dibawa geus aing mah di dieu ditong nolet bae di tukang talian kaok pake salat Allahu Akbar nurutan nu maira mah geus sabar jasaram satalil pakli nah kaya ge tak keur carita hukum mah kos kitu jadi urang lamun nyaritakeun hukum itu panjang keneh dongengna nu mantak serahkeun bae ka ahlina lah geus ka Imam Syafi'i. Sebab ngabongkar-bongkar hukum langsung ti Jamul Jawame sok loba nu salah. Mana nu salahna? Nu salahna barang dibongkar dina Jamul Jawame timbul hukum anyar. Ternyata riba jadi halal. Kredit jadi halal. Aya tukilanana dibaca kukula. Teu becuseun ieu budak ieu. Kiai ieu nu nukil teh halal caknya teh di Jamul Jawamean. Ngaji deui Jamul Jawamena ulah make paham sorangan coba ti guru nu bener mahamna. Eta teh usul fikih mah kos kitu salah bae maham kos mantek bahaya. Kos kitu salah bae engke urang nyeun muqaddamah sugrona muqaddamah kubrona atuh natijana bakal salah. Geus teliti heula ku urang muqaddamah sugrona taliti muqaddamah kubrona kakarak engke bijil natijahna ge bener. Kitu keneh ieu dina hukum. Nah ieu taliti heula ku urang. Ieu teh ka mana ieu sabenerna haram teh ya? Kana ayeuna, kana zatna atawa ieu teh kana pagaweanana. Nah tergantung naon nu endek di hukumanana. Eta, nu endek asal geus bicara hukum eta aja bae. Puyeng cenah aing. Itu sih mah lain ke cara hukum ge puyeng bae ieu. Asal ngaji bae puyeng, jangan nonton TV mah teu puyeng-puyeng. Di jam 9 datang ke jam 4 neuleuh main bola sugan puyeng teu. Tapi ngaji mah dibere besa jam geus neuleuhan jam bae. Demo ka guru. Ya Allah, ya. Awak urang ngan bisa dibawa ka sorga. Can bisa dibawa ke sorga kalawan nemen nemah gitu. Ai ka sorga mah hayangan jalanan neraka heula. Babalang batat. Iya, uhilla lakum dihalalkeun karanjeun kabeh baik anu keur halal maupun anu keur ihram. Saidul bahri ngabuburon binatang lautan yakni ngadaharna halal. Wa ta'amuhu jeung kadaharan laut yakni ma yaqdhifuhu maitan naon bae anu dilemparkeun ku laut jadi banggeus jadi bangke yakni anu terbengkalai di laut anu ngambang di laut anu kanyahoan di laut na ieu paeh termasuk kana bangsa uyah-uyahna eta ta'amu halal. Dek binatang nu hirupna ku urang dibuburon dijaring dipancing jeung sajabana halal. Dek anu geus terdampar di atas laut di pinggir laut halal bae. Pokona mah ieu laut mah laut cak Kangjeng Nabi at-tahuru ma'uhu al-hilum mitatuhu. Caina suci bangke nage halal. Urang ngalawudu di laut halal sah. Minum cai laut oh masalah.
lauk kurang menang lauk alah acena digoreng heula mangga acena minyak dek di dahar atah bae mangga masalah asal ngadahar nu atah mah ulah deket kucing doang sakitu doang bisi cak kucing jipan sarojeng aing mal kebal asananya sasadana kos aing cak nya ngeun keur carita halal bae urang menang endet budak bari batu nyawan ka endet teh anak gabus ngaranna endet boncel tah ngaranna boncel atawa endet leutik segede kieu moal aya boncel gede moal aya boncel mah leutik sebab ngagedean jadi gabus jadi boncel mah leutik eta kos kitu ngaranna anakna eta kurang barang menang mancing di kiki bagus sama 3 busekna mata ante maksudna tamtian karena nyenangkeun ka aranjeun kabeh takulunahu pikeun jadi kadaharan ku aranjeun di dahar mangga ai bareki mah walisayyarati jeung pikeun anu lelempangan jauh musafirin minkum yatazawadunahu jang jadi bebekelan kurang dijieun timbel ndek ka Surabaya ndek Zarah Wali Songo teu boga lauk alhamdulillah loba jasa sakilo ge ieu mah oreng teri digoreng teri mah pan bisa digoreng digaringkeun sabulaneun bisa digoreng pake bebekelan mangga atawa didengdeng cek urang Bandung mah di belahan di amisan eta kan kuat seminggu 2 minggu atawa ieu mah deuk sakalian doang digoreng bae atawa dipindang dibawa menang jeung masalah walis sayyarati Allah ngabebaskeun kahalalanana pikeun di dahar ku aranjeun sebagai kalazatan kanikmatan oge pikeun lisayarati jang bebekelan bagi jelema-jelema anu nyaba halal wallahu a'lam.